Anca-anca boy, mundur lah boy. Ayo terus boy, terus. Up boy, up, stop. Maju syuting, maju. Oke, up. Di muka pintu kontainer na bos. Oh, bau. Ditolak malnya bau soalnya eta. Mal sugan bos, bangun dikit gak ngaruh bos. Tengah kumaha dia makan orang merendek muat makanan boy. Bukakan bae pintu na bos. Kayak angin ini di jalan leungit bau na. Mal bau ka angin. Oh bener. Tarik pintu na boy kagigir. Anjing ngalang-ngalamun. Woi. Hah? Enak bos? Tarik pintu na kagigir. Oke siap bos. Mudah-mudahan tadi ditolaknya. Oh bos, tapi yang terbuka sepatu jeung asup pabrik na. Tenang aya sepatu buat bapak aing. Kan ieu nya dipake ku aing. Tenang sepatu maya. Anu saha? Anu ponakan aing namun ditincak hurung. Mending sing bos cacahan atas sorangan mah. Baperan aing hulap. Kebok udah mobilnya aing teleponan heula aing jeung boga aing. Emang dia boga bos? Boga lah, emang dia jomblo. Anjing ngaledek. Dia mah milih-milih jomblo we dia. Nyanya hoanan bos dengekeun ku sia aing mah teu milih-milih bos, nu penting bisa diajak asup beh. Anjing simpel eta lah. Atuh na kumaha bos nikmat jasa eta nafsu kana dahar ge. Hok geus kumaha dia bae lieur aing ngomong jeung dia mah. Najan bener ge aing masalah bae bos. Hok kumaha dia bae hayu urang meninggal berangkat. Ngomong-ngomong udah diomongkeun nih bos, seakan-akan udah dihakan ya. Woi, anjing ngagibeg. Kunaon si dia ngacapruk bae. Hayang udud aing bos, halarasem sungut aing. Yo nyundut sorangan beda yo. Anjing nani mah bos udud daun kau. Udud ngeunah loba deh mah bos. Pila ku teu meuling. Enggak saya bae ududna order keur sepi. Eta ge ngeunah kana dada mah, sari ditonjok bae 7 kali diurut dada dia. Bos udang bos. Ayo naon. Geus nyampe pabrik bos. Geus sira kali itu daftar heula bos surat jalan kabeh nya. Bos. Sakalian nyar warung kejo. Bos. Geus daftarna. Asup bos, asup. Oke siap. Mang, kesini dulu mang. Mohon maaf ini mang, soalnya kontainernya bau ini nggak bisa dimuat sama kita, kan kita mau muat makanan ini. Waduh gimana pak ya? Ya nggak bisa kita muat bang. Oke siap pak. Ternyata lain cinta aing bae nu ditolak boy. Kontainer gaya kurang nama ditolaknya boynya. Bener tuh boy? Bos ngeselesai ke orang eta mah. Lain kemarin sorangan bogong paneta ngomong ditolak. Emang ditolak itu? Jawabannya kita temenan aja ya, kamu terlalu baik buat aku. Aku bisa kok nembrang kamu dikitukeun ya mah. Makanya naon nembragna? Kaca film, sekotlet udah kagok.